Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda tentang kalimah aktif dan kalimah pasif. Kalimah aktif nyaeta kalimah anu jejerna ngalakukeun pagawean anu ditetelakeun ku caritaan. Contoh kalimahnya nyaeta anggota pramuka ngalaksanakeun persami. Jejer atau subjekna nyaeta anggota pramuka. Predikat atau caritaan ngalaksanakeun. Objekna nyaeta persami. Sabalikna tina kalimah aktif nyaeta kalimah pasif. Kalimah pasif nyaeta kalimah anu jejerna ngarandapan pagawean anu ditetelakeun ku caritaan. Contoh kalimahna anggota pramuka ngalaksanakeun persami. Dijadikeun kalimah pasif jadi persami dilaksanakeun ku anggota pramuka. Contoh nu kadua nyaeta warga masyarakat ngarojong program pamarentah. Kalimah pasif jadi program pamarentah dirojong ku warga masyarakat. Contoh nu katilu para santri ngagalindengkeun shalawat. Kalimah pasifna shalawat digalindengkeun ku para santri. Nu sejena nyaeta kalimat aktifna unggal warga miara kabersihan. Kalimat pasif kabersihan dipiara ku unggal warga. Contohna para siswa nulis karangan basa Sunda. Karangan basa Sunda ditulis ku para siswa. Ciri utamana kalimah pasif nyaeta objekna ditambahan ku rarangken hareup ku. Demikian materi yang telah disampaikan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui.